Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina diasuh batur dibunuh justrunya Nabi apa Kanjeng Nabi gitu makna sorangan dan lain-lain sebagainya. Teger hati ulah canjaya Kanjeng Nabi lahir yatim urang mah kuari lu cenah kula mah kumaha doang ya budak bara-bara perang budak kalau ditinggalkeun ku kolot pegang ke pantogeun kas lawang sia ku aing kok malah naik kiai legit motor aja cari ya nges main tadi kan itu Kazaki ulah cari ulah ngelur perjuangan terus kalau bandung ngahile dan kaji terus bae ayo satungtung can diusir mah ayo bae ngomong mah hampang. Satu salih hukum rum lantaran gerakan-gerakan Kangjeng Nabi pohar sehingga tumbang musyrikin kafirin kufar Yahudi di Madinah lari ke Israel, lari ke Roma, lari ke Eropa. Didinya nyana lain salari-lari orang membangun kekuatan. Kangjeng geus carita guli batur rum bakal hancur ku dahsyatna kekuatan mukminin dipimpin ku para sahabat dilanjut ku para tabi'in kalah bakal ngerum terjadilah tidinya eleh lah Romawi guli batur tidinya bakal terus ngayakeun perdamaian eta sakadang rum ahli-ahli Romawi teh minta perlindungan ka mukminin minta perdamaian supaya disalametkeun usulhan aminan ulah datang ka dihancurkeun dihabiskeun. Atuh terus alhamdulillah mukminin mah piawai leuleuy nu penting mah ulah aya gerakan-gerakan nyerangka mukminin kafir teh tidinya terus umat tagzunan tum bakal parang anjeun teh wa humadau ahli rum bakal ngamusuhan ka anjeun perang dahsyat kembali engke fatun saru maneh menang wa tugnamun untung dunia akhirat tuslamun disalamat selesai dunia dikuasai ku Islam zaman tabi nu muncul raja-raja ngan dua Kisra jeung Wabeh di berbagai negara muncul laletik terpengaruh umatan sorifuna tuluy maneh baralik kabeh dengan kemenangan mukminin terus ibadah ka Gusti Allah perjuanganna dilanjutkan terus ternyata warenganan orang Kristen mah orang Yahudi mah terus baik nyana nyen akal-akalan kumaha kahayangna ayeuna mukminin teh loba nu lalepas tina nyekelan kakuatan perjanjian Al-Qur'anul Karim kabongbroy ku kamewahan aya anu dicicingkeun dina kedudukan aya anu dibere dunia kumaha kahayangna diloloh ku orang rum hayang kakayaan tah hayang kakawasan tah dibere diajak kerjasama akhirna atuh manehna aya kalonggaran kuari manggeus bergaining antara Islam jeung kafir zaman eta
aya bahasa saling menghargai jeung saling menghormati. Mata Kangjeng Nabi nyaritakeun setelah kemenangan hatta tanzilu maneh caricing bi marajin zitalul di tempat padang anu luhur dua arti luhur tempat luhur wawasan dibere kaluhuran pangkat dibere kaluhuran dunia ngahijilahnya nanti boga rasa janasa aing teh hebat kuari mah boga kedudukan bahasa bibir nama ieu teh jang berjuang aing boga kedudukan jang memperjuangkeun lamun henteu kitu mah engke bakal nana nakal aing boga dunia jang berjuang hayu be terus kos kuari be kiai dibere ku harita nu jang berjuang moal beres agama dibere ku musuh moal beres blon tadi kos eueuh deui bae pengusaha Islam meni luluh anu cium tangan deui cium tangan masyaallah kamari orang ka ibu urang sarereha cium tangan geus babari teman istighfarana gampang ibu doli ge geus istighfar bae cek heeh lamun naik deui mah tuh tuh nah terus dibere ya karim tidinya ngarasa boga angin deui Kristen teh Yahudi teh atuh payar paur rajul baina ahli salib seorang lalaki teh ngangkatkeun salib deui diangkat Kristen bisa ngangkat salib deui anu tadina salib tumbang tidak ada persaliban di dunia gereja mana bae boro-boro di daerah-daerah rumna ge tumbang salib teh salib sama sekali lantaran Islam kabongroy dibere ieu daek dibere itu daek dibere ieu daek dibere itu daek nyana merasa aman sebab pengamananana eta lalu disumbang punya anak salib naik deui Masya Allah karim yarfa'us rajul baina al-salib was-salib payakulu cek manehanana gulibas salib hei salib geus hancur ulah ditaekeun nyana ngomong geus kitu aya nu ngomong deui jelema jahe salib ulah ditaekeun awas geus hancur salib mah tetapi payakul rajulun minal muslimin seorang lalaki ti golongan muslimin nu kabere anu kasumbang nyana payakumu naik nangtung payat pauhu cek nyana teh ulah coba-coba urang hirup teh ulah sok sangeunah-ngeunah urang bae urang kerjasama atuh nyana-nyana urang-urang geus kabere mah kos kitu teu bisa ngomong cau Masya Allah karim iya horenganan lalakona kos kieu atuh komo kuari atuh komo kuahari jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan kana perjuangan Islam urang lamun seputar Indonesia kuari seputar Indonesia teh kuari urang murigak bulu atuh nu deuk berjuang Islam menghalangan Islam nya nama hanya sakadar mere tah si eta bere tah organisasi eta bere tah pemimpin eta bere Islam dia muncul tah dengan ilai kalimatillah henteu hayang negara teh negara Islam tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam Al-Qur'an dihina Kanjeng Nabi dihina urang sementara nyawa petunjuk di Allah jeung di Kanjeng Nabi nu mere petunjuk dihina Quran anu jadi paduan urang dihina nyawa taruhanana ketika orang berangkat lain deuk naon hanya jangan menghina Al-Qur'anul Karim nu ngahalanganana si eta nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren boga majelis ta'lim boga majelis ta'lim boga pondok pesantren mudirun anu ngahalanganan Masya Allah karim satu sisi urang hayang berjuang teh lain deuk naon terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos kitu
Masa sih ngomong sangeunah-ngeunah? Apa itu Habib? Habib ngapain dia diam di situ? Pulanglah ke Arab. Aing kadadengikeun bae ku ceuli aing katungikeun aing. Baliklah sia ke Arab ge, atuh sia ge urang RRC, modal balik sia ka ditu. Pan eta urang lamun dilayanan jadilah gelut. Tetapi orang minta ka Gusti Allah supaya tidak ada huru hara. Tetapi ieu sungutnyana supaya kakunci bila perlu setruk. Tuh sia masuk ka leuwih ngaminanna. Dasar sia mah hasud. Lain aing mah lain gos itu mancing sia aing mah. Mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah, innaka la tahdi sanyana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah, ihdi qalbah ya Allah, bere petunjuk ya Allah, minimal sumutna ngomongnya na. Saya kan muridnya Gus Dur, atau Gus Dur mah Islam wali, sia mah murid kafir. Ye sok sangeunah-ngeunah ini dari Gus Dur mah muslim. Sia lamun sia dutan Gus Dur Islam atuh sia cabok aing sia. Tutungtung nama aing nyabok deui. Ji emang nu keur marayan di luhur teh presiden, nu keur marayan di luhur teh wakilna, nu keur marayan di luhur menteri-menterina, nu keur marayan di luhur MPR-na, nu keur marayan di luhur DPR pusatna, nu keur marayan di luhur gubernurna, bupatina. Emang urang sebagai rakyat teh nongton teu neuleukkeun kitu. Kaluar teh ti aturan Pancasila, kaluar henteu tina NKRI, kaluar henteu tina aturan-aturan budaya Islam. Awas ya, parangsana. Eta geus kitu. Je Ibu Pertiwi lain miliknya anak. Nu urang kabehan kudu dipertahankeun ku urang. Polisi nyebutkeun awas jangan keluar ke NKRI, TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI, pemerintah gitu kene ini udah keluar dari NKRI, pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblog atuh jaya aturanna NKRI mah atuh kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI, ini udah keluar disatukan polisi asa Pak NKRI na kubu korupsi ngalulu bugu di jalan ge masyarakat asal aya polisi bisa geter bae tanda teh jujur berarti nyana. Asal naik motor polisi bae balik deui lah kurang ada rumit polisi mah berarti tanda teh jujur. Jo okos kiai datang wah dahayang kiai eta mah Habib datang dahayang emang berarti teh jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah harayangin jelema kadatanganna ketika teh hayang teh jujur berarti tinggal kitu bae urang sok nyalah-nyalahkeun sasaha beh atuh perasaan Masya Allah karita lamun geus kitu berarti kadatangan pengacara teh pang blu-blu lah hakim komo ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nyanda jadi hakim sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana gendut beuteungna gendut di Jakarta gendut beuteungna geus bisa diobatan ka mana-mana akhirnya abah diondang dari itu kura-kura leutik kene itu biasa abah mah teh bisa nanaon ieu kita dicekel embung caka beusi tepa. Aduh ada seri lain diberi cai baik diberi cai terus baca hadiah alhamdulillah lah cageun salamet ka dieu 7 turunan kula diberi hayang jadi hakim anak kula icu kula deuk tobat ka Gusti Allah nyana nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat urang Medan Campung Lampung. Nah ieu keur carita atuh aya bae nu jujur mah polisi ge loba anu jujur nu tasawuf ge aya polisi ten pusi mah aing ngayakeun sageus eueuh baheula bae menghukumi sendiri blon sia je eta polisi tidur tasawuf eta sok sabarangan niat daya kene jatuh pemerintah gaya sarua bae lah aya nu henteu mah aya tinggal urang nuturkeun nurada bae nurada. Nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebabnya geus kabere kabombroy
Gitulah yagzurruh fa inda dzalik, ketika terjadi penolakan seperti itu, Rum kembali memerangi Islam. Wa yatabi'una kumpul lil malhamati, untuk peperangan, fayatuna tahta sabani raraya, nyana berangkat lain sarum-rumna, tetapi di bawah 80 bendera, berarti multi dengan bendera kos kuari persis sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Amerika bergerak, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, multi di jerona Inggris kabogaan anak buah A B C D, itu kayak Belanda A B C D, dihitung leuwih di 80, berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad, hanya untuk memerangi Syria, hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah. Seperti eta lagi si caritakeun ku Kangjeng Nabi. Masya Allah karim, ulah kaget. Ieu ceritaan Kangjeng Nabi, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Wahyu ti Gusti Allah. Berangkat nyana dengan multi, otomatis atau peperangan kajian kumaha ge kullu rayatin ista'syara alfan, setiap bendera 12.000, sementara ayat 80 bendera, 80 kali 12.000. Ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir. Dahsyatna luar biasa. Zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatim, berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi untuk melawan melalui persenjataan anak bayat, tapi peranglah nyana, otomatis terbunuhlah muslim. Berapa ribu yang terbunuh di Irak, berapa ribu yang terbunuh di Syria, berapa ribu yang terbunuh di Yaman. Ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kula dicaritakeun zaman Kennedy, terus kebelah dieuna zaman dan lain-lain sebagai bisa memeh peperangan terus teu eureun, tetapi mukmin setelah wali songo kadieuna teu pernah menang lantaran urang kabombre ku pamere. Lamun kiai geus daek dibere ku Kristen, lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi, organisasi disumbang ku Kristen, organisasi disumbang ku Yahudi, lek dimana bisa menang atuh? Dimanaan? Urang tadi bae geus sina Abu Bakar Siddiq dibere susu, kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah, padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq urang teu nyaho, nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allahna, lamun lain tabarruk ka Gusti Allah, menta penerangan secara hakiki, Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal. Kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal. Ge imalain embena deui mah urang nu mapal, malah digebakeun ge teu daekeun nyingkir. Terakhir ini mah digebakeun euy, da kawan ka pendopo euy. Atuh dia aing-aing di. Teu daekeun nyinggir euy. Atuh kapan ka kiai si ka DPR. Geus, lain deui ieu mah zahiron. Ndeu kumaha luhurna janyana nu nentangan kana perjuangan Islam. Kuari HTI nu can jelas-jelas kekalahan kesalahanana geus dihapus, FPI biasa diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba. Tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuangan saat ieu maksudna kapan aman-aman bae. Ieu keun kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia, sementara isu-isu PKI kok diantep bae malah anu ngaisukeun ada di penjara can diadili. Iya cak orang kumaha ieu kula makan bodoh, urang makan bodoh kok jadi kos gitu sih. Nah, mulai berangkat ti dinya ngadoa ka Gusti Allah, hanya Gusti lah nu mere penerangan, hanya Gusti nu bakal ngamankeun. Ya Allah, abdi mah hina, abdi mah buta, abdi mah ieu bodoh, tetapi dina pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan. Anu triliunan rupiah, ieu KTP aman-aman saja. Kamari maling sepeda, irung pindah. Irung pindah. Jadi katukang ka dieu. Deuk wae lalakona. Anu triliunan, anu miliaran, masyaallah. Aman-aman bae, bisa kakapalan ka dieu ka ditu. Bisa dahar di Singapura, di Perancis, di mana. Anu maling sepatu, ceuli pindah. Deuk kumaha coba? Ieu nagara naon di negara urang? Nah, tetapi kan orang teu bisa sakitu nyangakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat, kazaliman negara, kazaliman bangsa.
berenganan dia teh ku zolimna kiai termasuk abdi meureun termasuk salah satu jelema nu zolim. Gusti tuduhkeun ulah sampaikan ka disiksa ulah sampaikan ka dihancurkeun. Gusti mah maha kawasa lelempangan Habib Lutfi lempang Habib Umar lempang Habib Rizik lempang Tato lempang Tato Tatito itu siapa yang salah setik bagi antum Masya Allah para jasa to lempang Gatot lempang SBY lempang mulai berangkat anu boga Nasdem saha kalau kamari geus dicukur janggotna kalau ge geus frustasinya na siapa pacar beneran bae di dieu anu kos palo dicukur sia mah otakna pendek biasa aja di pondok di dieu ge aya anu kos palo. Nah kemudian atuh ayeuna Prabowo nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia, bagaimana bangsa, bagaimana umat, dan bagaimana negara. Harus ada yang dimenangkan, harus ada yang dikalahkan, dan ini urusan kita. Rakyat jangan sampai dibawa-bawa. Numantak TNI luar biasa. Colek kiai, colek rakyat. Saya yang berhadapan dengan yang mencolek. Kusak itu baik pan urang ngeunah. Kakarak sakitu baik kita ngomong asa heueuh padahal lu nyaho teuing. Kusak itu baik berarti tanggung jawabnya kan gede. Nah iya kan aya hawa deh. Oh berarti gorenganan keur main di jerona keur main. Mudah-mudahan polisi ulah aya dendam kesumat, ulah aya pemikiran anu jahat, TNI ulah sawenang-wenang bersatu babarengan di jerona engke aya walian aya kiaian. Opat perkara sakumaha tadi imam mukmin anu adil, aya walian jang ngatur-ngatur secara ruhani, aya sigikin nu bebeneran, aya jelema anu sugih jang menopang segala kebutuhan-kebutuhan. Opat perkara eta lamun aya di negara selesai negara. Nah urang akan teu nyaho kuari tenang engke muncul deui tenang engke muncul deui. Tah ieu lah kaayaan Indonesia. Geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae, nu salat bae tenang bae heulana, hayuh bae aya nu ngurusan, sia mah mikiran ngurusan henteu mikiran bae mah. Teu bagi-bagi nu urusan urang mah urang. Ke lamun di titah demo karang. Siap. Kara, ka mana? Pabrik gempur. Limbah ambil. Masya Allah. Nah iyalah iya keayaan wae tapi udah lil malhaba fayatuna tasaman yakul raya tah naon gitu tah takul raya tu 11 ternyata setengah 11 wazada wallahu alam.